hujan, beri beteng wae ah. Coba teu gablek beas pan. Nya sorangan ari usum hujan teh beri beteng wae. Ah. Poe ieu dahar. Mending geus aya 3 kalina. Jam sakieu. Jauh kene kaburit ieu teh. Ayeuna mah hujan teh dikaisuknakeun wae. Baheula mah di kasorenakeun, ayeuna ganti kaisuknakeun. Sorena penter. Meh keur usumna meureun ah. Unggal tahun ari usum hujan teh, marengan keur teu boga duit, marengan teu boga duit beas. Kumaha wae meureun teh ah. Paceklik. Gila keneh ieu teh kanu panen. Kurang sih mah guguru tuai ih. Hujan wae yam ah. Nya kene geus usum meureun mate ah. Lain jadina teh unggal usum hujan di parangan wae keur teu boga beas, teu boga duit. Oh, meni sararentih nya mah nya. Usum hujan kos kieu teh, Ya, lalaki teu boga, kelas beak, sulu baraseuh. Gentong eueuh beasan, meni sararentih nya mah. Ari nu beunghar onam sugan nyayam nyetoknya. Heeh, ari nu beunghar pasti lagi keur sing raringkuk we. Heeh. Dari kos jelema kos urang mah paling ke ngagarang-ngagarang naon, paling ngagarang cangcut usum hujan kos kieu. Heeh, ari nu beunghar mah yam duit teu boga ge. Aya marina mah nunda di bank. Heeh. Beas aya di gudang. Heeh. Kos urang naon nu kudu ditunda mah teh ah. Heeh. Heeh. Urang sok inget baheula nya mah keleutiknya ari usum hujan kos kieu teh dahar jeung garang pepetek. Sambal teh sambal goang dicocolan meni asa ku nikmatnya. Ingat game mah ge nyalam. Lah, iam siaper. Naon sih mate ih. Keur basa jeung Bapak sia. Meni so sweet ya nyata keur usum hujan keur Bapak sia nganjang iam. Oh. Meni ka ya caritana nganjang iam ka imah teh. Usum hujan ya. Usum hujan teh Bapak sia teh hoream balik teh nya geus we ngeukepan aing ya. Nah, heueuh da mama keur parawan ngampi-ngampikeun lalaki. Ya, keur jeung Bapak sia mah geus randa ya. Oh, geus randa. Keur jeung bujang mah teu boga anak. Cuma wing hayang ngaladog lah tapi barelok. Gadag ah ngaladog wae sia mah. Unggal poina teh ngaladog we jeung ngaladog. Daripada ngaringkuk wae di imah kalebokan. Nya usum kieu mah ngeunahna ngaringkuk. Iam ngaringkuk wae ge da pusing. Ah uhakaneun mah. Ah mate. Jabu usum hujan kos kieu mah sok beser nya mah nya. Heeh sok beser. Aing geus barakali kieu. Iam. Ah mau nya ngaladog heula ah. Ngaladoga mana sih Yam? Ya kemana we biasa keliling desa. Ya teh sekali-kali tuh di imah ya maturan aing ya. Bung ah bararete ah. Sia mah beuki banget ngaladog jadi nate. Angkone nya mah teh pengpeng keur ngora. Kita boga kue di mana? Emang pamere tetangga ieu. Nu maot lain mak. Lain. Kuwi ngambung ah ngadar kue nu maot sieun. Nya cau naon mah cau rubuh cigana. Da tetangga ge moal pati-pati ting mere atuh. Hooh. Cau rubuh Ari kadahara nu ngeunah mah moal mantak tah tetangga mere teh mah. Moal mantak. Moal mantap pisan. Nyanggut awingan kaladog heula mah ah. Beunam ka ditu. Ah. Ngaladog gua hirupna teh. Ngaladog we jeung ngaladog. PRT rek mana PRT? Dia ya arek minta bantuan bencana banjir ya ke warga-warga sekitar. Oh, emang aya nu kabanjiran? Gusti loba itu di Lembur Batur karunya ya mah menikuat segala lautan itu imah Lembur Batur. Ya mari nyumbang moal. Moal atuh bararoga duit boro-boro saker nyumbang. Ya sok itu dah. Ah,
Geus satu ha. Oh, hayu kadenya di jalana. Ayo. Ha, kesempatan aing ye minta duit jeung korban banjir tapi kok aing moal mantak dibikeun. Nasekali aku pergi dari Jakarta. Tuh, iya geus dua poe beuteung melakpak wae mising henteu modal henteu. Duh, aya. Kunaon sih Bella gegerenteng wae. Bu Haji ieu geus 3 poe teh modal-modal. Ih mendingan dahar seblak lada ke Oh, modal. nya beuteung teh modal di usian sebelah. Oh nyapan kuladana ke langsung modal. Oh, sukanya Bu Hajinya. Ieu Bu Haji tumben si nyuguhan sebelah. Punya keraya weh. Itu udah datang sih mah mau teh wak-wak Bu Haji. Oh. Mainna mah dakus nu lapar wae. Buru beakeun lah bisa Oh, jam asal datang sih, manten. Iis ka mana Iis? Eueuh. Jangan teh cenah injeul mah. Ojong naon tuh sih? Bener beas. Apa kemarin ngadengnya teh sakitna gajian. Muntah. Udah jadi cenah. Hmm. Poe Minggu. Oh, udah kan tapi nak berarti. Tuh nya boga utang ka Bu Haji. Orang boga 20 deh mau dibayar utang-utang lunas teh ka Bu Haji. Nya kitu marulu ah. Ieu nang Wali apa nanyain Bu Haji? Angieun tuh. Pantes teu meunang. Buat dah. Bang kali ngadahar Bella. Temenang. Temenang. Tuh jelema laliwat nya Bu Haji nya. Musim hujan haroreamun parecek. Tukang musim hujan teh hayang daang wae. Boro-boro diet Bella ah. Geus semua. Geus bisa diet-diet Bu Haji. Sama ieu beres sebelah ah. Lintuh ge asal loba duit teh. Nya angga kan itu mah make baju leutik teh eungap ah. Ada Bu Haji. Jawa nu muat tong nih hese dengan baju gede teh. Hari hujan teh meni hese caku. Mana deui si nyang neangan injeun teh. Mani lieur neangan injeun ka ditu ka dieu nu mere. Ka Bu Haji deui apanya? Tapi na erakeun aing teh ka Bu Haji deui. Bayar matara. Tapi dicoba heula ah. Bu Haji mah da bager teh ah. Gua mere. Bu Haji sebelah kan teh ladanya ah. Kurang lada ya Kurang namanya. lada ah. Bu Haji, Is, Kenal eta. Manis Boga menang. seblak. Menang ijemen teh kumaha? Gandeng ah. Jumun we. Ada kunaon sih kituna kita Bu Haji mah geus nyang meuli ieu maneh sok pinjem wae duit. Mani kebenaran iya ya. Aku haji geus bayar kabeh. Is bayar mah iya rakeun Is mah. Tenang, ke salah pilih gajian ge dibayar kabeh. Agus gajianna poho. Oh, kita gajian poho. Biasana kitu wae da jelema ayeuna mah. Pohon nama ku eueuh Bu Haji. Bae sabua da burang kitu. Ya ini gajiannya. Bayarkeun ka ditu eueuh. Bea, Bea. Abu Haji teka bagian. Bu Haji mah loba kena irit nah. Urang gawe yuk ah Is urang ka Taiwan yuk ah. Gawe naon di ditu ah. Nya nyebokan aku mah tuh di ditu di Taiwan. Usapan naon apa? Nya usapan naon we atuh nu bisa diusapan we ah. Yang usap kujur aku, usap kujur ama. Ayo ah ka Taiwan ya sudah. Kan rek daftar disalurkeun ke Bu Haji. Aku Bu Haji mah sok lila ah embung ah. Sia teh sok kitu teh nyamun kamari ge ngasupkeun sabulan terbang. Iya, ngomong-ngomong seblak meni asin. Temeuna Bu Haji angka bide sih dana. Nah, kalau dia nya, Bu Hajinya. Kami dari Jawa lalakina sih ah. Yes. Ieu ah malah kakak KTP ah ka Bu Haji ah. Taiwan we ah. Heueuh nya. Tapi kalau di Taiwan teh di ditunya bising teu betah kete inget we ka salaki hayang balik. Teh banding urang mah salaki aya ge teh Bella, balik. kan ayeuna bisa video callan, tangan-tangan saeutik video callan. Teu rasa Bu Haji video call kitu mah. Heuh mangkat we nya salaki ngaresik ku anak Yang geus wae ah. Ceis mangkat ka Taiwan. Teh ngagalek naon gajihana kawankeun. Yang nahun sia. Di mana? Nya Bu Haji. Meni sararepi banget ka mana manusia sih. Coba ceudem hujannya pasti enak kersing rarengkol dah. Sebelah
sebelah teh tengena tapi nya kumakat teu betul nya ceisnya. Oh, ya sebelah gratis. Oh, eta keur naraon. Tengah dahar sebelah ku ya. Ngeunah henteu sih coba ngasad ieu. Ih sebelah naon ge meni kos ge ku utah ucing. Tante kita gawat dah. Duh, mantep meuli. Ulah urang teu beuki Di mana mah ganggarateun tah teh Oh, di mana dahar samu jeung uyang. Wah, cek saurang tadi ge dahar jeung chicken. Perut ah. Ikan anjing. Lain jeung eta apa itu? Ngomong-ngomong arek eta mah arek jararakat ieu mesti korban gempa korban banjir. Emang di mana nu banjir, Iem? Di tetangga lembur cenah kebanjiran. Tadi amprok jeung Pak RT. Sumbangan meureun. Oh, sumbangan. Kada bae nu sakulamanya wajinya. Pak RT geus masrahkeun ka urang. Kami cike bobodan banyak lah belum percaya. Ya ampun. Urang mah serba salah dah, urang arek bener, teu percaya. Anya mana emang buktina we Bu Haji ngaji teh nyaho mah di dinya jeung si Adel aya. Oh nya eta mah kabeneranna amprok jeung si Adel. Ini baju teh geuning mana baju nama eueuh. Ya Iem jadi jelema mah ulah sakabobodo we eta teh berak di alam dunia alam akhiratna eta teh. Betul sih ulah ceramah wae ayeuna mah rek nyumbang apa moal, hayu buru sekalian. Moal sekalian aing arek ka desa. Bohong Tanggung jawab bos ya. Tanggung jawab hayu. Buru kararunya itu, ieu masih Tapi karalat. mah mun tepi rek mere Tapi gedean. Bu Haji tepi pasti tepi wae. Mana sia mawan aku bisa mawan saya mah lamun tetapi Nah bisa rek mere bara duit sih ah meuni sombong banget ah. Lah ka jero ya. Oh ada sia kumaha pikiranna si nyumbang sakieu moal nepi ka akhiratna oge nyumbang sakieu mah. Nanti nu penting mah amal ikhlas ridho Ya ilah ampun, ta'ala. nyumbang korban banjir 500 perak. Tah, kos biis gede. Siapa nama utang injil teh mun disumbangkeun kabeh siapa? Hayang kata Ya gede nya, mimpi jeung di akhiratnya. Oh, jeung tabungan aing. Tapi moal yam. Nepi Bu Haji ah. Mun teu nepi kumaha keun mun aya Pak RT deui datang sia mah nya kanyahoan. Coba di eta sia dicekal sia. Heeh, hayu buru amin teu percaya pisan ka jelema teh ah. Adanya. Eta di amplopna cenah gede dah. Ngalain kitu aja bisi teu nepi. Yo, sautik we. Ah mana Geus, deui? ieu nepi ka ditu. Oh, deui aing mah duit eta. Ih, mana menang minjem oge mulai gede banget. Ngomong-ngomong urang mah lila ah. Ieu soalnya rek disumbangkeun. Udah bohong saya. Awas ya ngabohong. Oh eta Utang aing Utang asa jadi aing dibayar. Aing nyumbang gede banget eta. Aja nyumbang aja Kak, ajeng bakal di akhirat. Oh, tadi dihina tapi ngeuna ada. Ya, kena utang ucing. Heeh. Geus heula nya. Arek mangkat dari itu hanya nuhun nya, geus nyara rumbangnya sing ditarima we iman Islamna dihampura dosana dilagengkeun dina nampa poe panjang. Teh heueuh aing teh jelema nek ngomong. Ngadoakeun labatan kanu bae sia teh yam. Anak balik ah. Lain Dah angkat kira-kira bener gitu Pak Haji. Keun bae teh nepi mah kayak dosana ka manehna kabeh lah. Ya, orang ini balik ah, nuhun nya eta Ayo, sebelah ayo. Pak Haji. Ayo. Keun bae ah. Tepi nama eta mah ditanggung ku si Iem dosana. Geus tuning budak eta memang nagesok nyieun wae masalah. Ya mudah-mudahan we tapi ieu mah da jeung korban banjir. Karunya batur, bajuna bararase, aya nu kalaparan, anu teu boga pempes, mudah-mudahan we tapi Kemana? Entos di Bu Haji, Pak. Aya naon? Iya tadi ke bumi eueuh amper pijalan ieu pugu ya Pak eta rek minta sumbangan. Oh, sumbangan naon? Jeung korban banjir eta tetangga lembur. Eta Pak RT geus si Iem tadi. Lah, iya amper jeung si Iem tadi di jalan ngomong. Yo, cenah ngomongna kieu. Heeh. Cenah minta sumbangan Bu Haji bela, cenah Iis, cenah tita Pak RT, cenah kitu. Nya geus diberes tuh Bu Haji Oh. ngamplok. Ai si Iem eta mah naon nya jelema teh. Nyawa eta Ai tadi mah yang dipenta eueuh cenah eueuh duitan. Aduh aing ngaba bisa-bisa tekor ya Pak RT ya. Ya, kok itu awas aja Pak RT, Oh, enggak, awas mau ikut campur. Aduh aing mah liar. Heeh nya. Untung aing tadi sumbangan mere sautik. Tapi karunya Bu Haji geus ngamplok gede nya. Ceu Iis. Bae ge abejaan ah. Heueuh abejaan. Bu Haji. Bu Haji. Mana sih ah? Bu Haji. naon si Bella kira-kira ngalenyap ah. Tuh naon cek kuing ge. Haji.
Si Iem teh lain sumbangan ti manehna ieu, lain ti Pak RT lain manehna aja. Dasar budak eta mah kuning. Nah, jadi Bu Haji mene gede-gede teh itu udah mau diamplokan Oh, deh. nya Kayak katempok kata di-upload ya ku si Iem. Nah naon teh nya sugan jeung sugan tepi keuna lah tetepi mah. Kege dosanya tanggung. Yang geus awan ka si Iis anak bebeja. Onjung. Oh, Bella. Cinang dua sih. Ai tadi eta nyaho ti sasi. Ada Pak RT di dinya di Amplop jeung Pak RT meureun. Oh, langsung. Oh. Satunya ada kaca Iis karunya. Onjung ayo. Si Iem istuning banget hirup nate. Rek iraha jadi jelema benerna. Nipuan nipuan kitu. Eta mah oda kumaha nya. Era jigana boga anak kos itu teh da. Ke warung hela boga duit 2.000 ya rek meuli kopi. Mana beli dinas banget, Mak? Ane ka warung Bella rek meuli gula kopi Tuh anak mah geus nyieun ulah duae. Kunaon? Pusing uing mah da boga tetangga kos itu teh geus mah pindah penduduk we lah ulah di dieu lah. kunaon di wae sih. Yang aku kon cenah meta sumbangan ti RT teh nya mah manehna duitna teh dibawakeun ka RT ku manehna dibawa ka mana beunang. Sumbangan naon? Nya eta nu kabanjiran hujan. Eta teh hidang geuning si ieu mah. Coba nih Bu Haji mereka make amplop, buah gede make amplop mah dah si Is tuh 20. Masalah rek nyieun deui masalah si ieu mah. Nah, geus katebak. Untung lu mereka sautik tadi. Ayeuna ka mana si ieu na? Nyaong gusti Bu Haji ge mangkat. Tuman kudu diteangan ieu mah sebelum can aya korban. Anya buatin geus kaunggal desa ayeuna mah geus kaunggal imah. Tadi mangkat ka mana? Ka Bleh Kulon. Hidung banget rek teangan hela. Juga di Bijuju aya. Boga anak teh kitu-kitu teuing. Aduh Gusti, aduh. Kena kaca. Aduh. Tolong. Aduh, ya gara-gara si Il. Gua sih kena koi. Gara-gara si Ian, iya mah Ian. Aduh. Yeah. Aing mah mani kuat bolekot kieu, ampun tengan tungtung nama ka warung tepat. Gara-gara si Ian, ieu mah gara-gara si Ian. Aing mah untung ieu caina gede. Alah, meni bobolekot kieu aing. Aduh. Beri dia aduh kunaon si nerak. Buste nerak. Aduh, beri. Gara-gara si ieu mah. Mak, ari mana naonan si eta ngalah ngeum di walungan. Saha nu ngem ya? Aing tadi di jalan raga kena koco. Untung aing teu gablek darah tinggi. Sia teh aing rek neangan sia. Marek naon si neangan uing. Sia bikin masalah naon di wae ya. Masalah naon si Mak? Sia cenah tuh nagihan duit sumbangan banjir. Sia heuteul. Emang kunaon si Mak? Tuh hidung lain RT lain naon teh Oh, hidung. nya uing boga inisiatif sorangan, Mak. Nyalain ya sia teh tukang tipu. Ke baturnya kanan teu bener ka sia. Yo, Mak dengekeun. Emang uing arek nipuane batur, uing ge aya sadara tah, duitna ge aya, Mak. Aya duitna ge tah. Berekeun ka PRT sia. Ya heuh, padahal can amplop jelemana. Hidung banget. Aing tungtung nama ka warung tuh rek meuli kopi. Nya tidak mah ngadenge we omongan batur. Nyalain si Bella makan ngomongna kos heueuh teh ya. Mantak ge, tong waka ngadenge omongan batur mate. Tulungan aing. Embung ah, Tulungan. embong. Boro teuing ah. Mani kuat teu karunya pisan ka kolot teh. Mani teu karunya pisan si ieu mah ka kolot teh. Ampun tengan. Aduh, iya. Iya. Tulungan aduh, iya. Tuh, Mak. Si
tai nyangsang. Hai boro. Boro. Tapi saya aja tolong. Boro tuh. Raratul. Pekan. Ini ampun banget dah. Hai boro, tarariris. Makana mah ulah sok ada yang omongan batur. Cik wingi naon. Masa kelas teh ngomelan. Di omelan we teu narima ku anak. Goblok banget eta dia mengaya-aya wae. Mentak ya emak kudu ngadengin omongan anak. Tah. Ya. Ai tadi si Bella ngadu majar manehna si Bella geus dipentaan ku maneh cenah deket bencana banjir. Eta bener teu? Bener emang lagi PRT. Terus mana duitna? Nya iya tah ku inget teh dibalikeun ieu tah. Tah. Tadi kan Tah. ya sugan teh arek di eta kan arek di Agi naon pake kon? balanja ku maneh. Da Nyonto lah wingi hidang. Meni abong kene anak aing teh tukang tipu meni kuat teman Oh. pisan. Teu mah tadi ngabejaan cenah sagorombolan si Bella golonganna cenah majar maneh geus dipentaan cenah kitu sedangkan Pak RT teh ditah si Iem cenah Nya boga inisiatif sorangan tuh nya nyamanya. Ya heeh. Heeh. Geus ai kitu nama Pak RT geus nuhunkeun yang geus mantuan Pak RT nya. Geusna ayeuna Pak RT keliling deh heuh. Ngono ka ditu ai buat bucis kieu ah. Oh. Dasar. Sia segala. Nya manehna we, mitah wae ah. Nareknya bener ge. Ya mah bener wingi ayeuna mah teu bobodoh nya mah. Geus entak si ayeuna tong sok tepat tipu Ya deui. heuh, wingi teu geus eling ayeuna geus sadar mah, nya teh mah jelemaana we. Eta kumaha mah dicanyagan kitu mah. Ieu sama boga induk sorangan Tah mah hiji-hijina. jelema ieu mah. Ya tadi si Bella Bebe ka RT. Bella sia Ya gara-gara dumuk ya Pak RT na nanyakeun duit mana eueun teu nepi. geus ana mah geus diberekeun. Diberekeun ayeuna mah, Gusti, mitnah wae. buru hayang balik aing kijing aing Gusti bokah ieu mah atuh tuh. langsung Ayeuna aya balik ah, tah manehna mah nyonya masalah ah. Eta mah teu induk ke anakna kos naon. Hai buru mah geura mandi, buru. Udah halayang, Udah sih. udah halang. Kurang sih coba orang periksa heula. Udah. Kurang aya naon sih? Gusti emak. Udah. Kijing emak gini baris sabelah. Gusti Emak ini kudu dibawa ka bidan, emak. Masalah tadi teh dicocok ka piti. Gusti. Duh ya Allah, ieu beuteung. Balikan deh. Action. Duh, ieu beuteung melepek. Balikan deh, balik. Action. Kumaha nya beuteung melepek wae. Aduh ya Allah. Si anjing. Gelo. Si goblok. Oke. Ke warung hela. Aya ngopi. Ke warung hela. Bukan baik. Oke. Dede, tangan. Oke. Sah nu ngeueum. Ai bisi anu lewat. Tuh koneng. Balik naon sih dengan uing. Si bikin masalah non wae ya. Masalah naon sih, Mak? Si ha. Masalah naon? Kagugus ya. Astagfirullahaladzim sih. Sia cenah nagihan duit sumbangan banjir. Heueuh tau sia. Emang kunaon sih, Mak? Dinita saha sia eta? Lain Ya, RT urang lain mah naon? inisiatif sorangan. Inisiatif. Heeh. Sia cenah nagihan duit sumbangan banjir. Emang kunaon sih, Mak? Nah naonan sia lain RT lain naon teh Oh, hidang. nya uing boga inisiatif sorangan. Inisiatif.